Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi. Tepang deui sareng simkuring dina channel 12. Dina larasan ieu simkuring seja ngaguar perkawis pangaweruh dina bahasa Sunda ngeunaan rupa-rupa babasan. Nanging sate acan dilajeng tong hilap upami wargi mika resep kana video sapertos kieu, kalayan video ieu aya manfaatna, mangga like sareng subscribe channel ieu. Serat komentar, oge share kara rencangan sareng sosmed wargi. Towel oge loncengna supados teu katingalieun video anyar sanesna. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaparin kasehatan sarta digampilkeun rejekina. Amin ya robbal alamin. Wilujeng ngadangukeun. Dina basa Sunda aya nu disebut babasan. Babasan ieu sok dipake pikeun ngedalkeun hiji maksud kalayan halus, ngagambarkeun atawa ngaibaratkeun hiji kajadian, kaayaan atawa pasipatan dina paguneman anu dipikaharti ku balarea. Naon wae hiji-hijina eta babasan teh? Ieu diantarana babasan dina basa Sunda. Ada blanyap. Hartina bahasana alus, lemes, jeung hormat ke batur, matak pikar sepun. Adab hidup. Hartina satia satuhu ulun kumaula. Adigung adiguna. Hartina sombong atawa takabur, asa pangpunjulna. Adil palamarta. Hartina pohara adilna. Biasana ngagambarkeun sifat hiji raja karhayatna. Adu manis. Hartina surup, sieup, pantes katingalina. Adu ragang. Hartina patorong-torong, boh omongan atanabi tanaga, pada embung eleh. Adu renyom. Hartina parea-rea omong, debat atawa pasea. Adug songkol. Hartina motah atawa adug-adugan tereureuf bakating kunyeri. Ahli leleb. Hartina singkatan tina ahli lelebok atawa beuki dahar. Aing-aingan. Hartina tesa uyunan, sewang-sewang teu kompak. Ais pangampih. Hartina kokolot atawa pamingpin anu ngurus tur jadi panyalingdungan balarea. Ajak Jawa. Hartina ngajak tejeng saenyana, tambah henteu atawa ngan saukur basa-basi. Aji pangabaran. Hartina ajian sorot jalma atawa ajian pikeun komara jalma. Akal bulus. Hartina akal licik atawa tipu muslihat, biasana dilarapkeuna kana hal jahat. Aku angga. Hartina ngakukeun banda atawa dulur batur nu maksud kapimilik atawa ngarah dihargaan. Alak Paul. Hartina jauh pisan, tempat nu jauh lain di kieuna. Alus panggung. Hartina alus dedeg pangadegna atawa alus pangawakan. Ambek jawaeun. Hartina ambek bari sagala diruksak kanu aya di dinya. Ambon sorangan. Hartina bogoh sosorongangan tapi teu dilayanan. Amis budi. Hartina alus paroman, someah, jeung murah seuri. Amis daging. Hartina babarian gering,
gampang katerap ka sakit. Anak bawang, hartina teu kaasup anggota resmi, nyang saukur pangjejeg. Anak buah, hartina anggota atawa bawahan lu tunduk kapingkinan. Anak emas, hartina jelema kapercayaan anu kacida di pikanyaana. Anak puputon, hartina anak nu pohara di dama-dama jeung kacida di pikanyaahna. Anak samperan, hartina anak tereh, lain anak aslina. Ancad laer, hartina ngomongna leleuy, tegancang jeung jelas. Enggeus-enggesan, hartina bebeakan. Angin-anginan, hartina datang-datangan, gancang robah. Apal cangkem, hartina apalna ukur dina biwir, tapi teu nyaho jeung hartina. Asa aing, hartina boga rasa diri leuwih ti batur, asa pangpunjulna. Asak hampura, hartina bisa ngahampura kana kasalahan batur ku sabab ngabogaan sifat wijaksana. Asak jejehan, hartina antep pipikiranana, asak perhitungan. Asak pikir, hartina pikir bulak-balik atawa pikir heula nya-nya. Asak rampa, hartina mikir jero memeh ngalampahkeun hiji pagawean. Asak sasar, hartina dipaluruh bener henteuna. Asak warah, hartina alus didikan basa jeung paripolahna merenah. Atah adol, hartina kurang pangawarah pika keheulun. Atah anjang, hartina joledar langka silih anjangan teu akrab jeung batur. Atah warah, hartina kurang meunang atikan jeung didikan nu antukna sok pika keheulin. Ateueul biwir, hartina getek hayang ngomong sanajan teu perlu dicaritakeun. Awak sabelah, hartina henteu boga salaki atawa pamajikan. Awak sasampayan, hartina pangawakan alus, mun make pakaian kumaha wae oge pantes. Awak satilas, hartina jangkung lenjang. Awet jaya, hartina katinggalina siga ngora bae atawa jag-jag bae. Awet ngora, hartina siga tengolotan katinggalina ngora bae. Awet rajet, hartina lana rumah tanggana tapi remen pasea. Awewe atel, hartina awewe anu babari di heureuyan atawa sok resep ngarebut lalaki batur. Aya buntutna, hartina kapapanjangan, aya terusna tina perkara nu nguciwakeun. Aya perah, hartina aya komara, aya harga atawa boga pengaruh. Ayang-ayangan, hartina pabalatak, acak-acakan, atawa perkara anu rea rambat kamalena. Ayeum tentrem, hartina tingtrim eueuh kaributan atawa bancang pakewuh. Ayeeh ngora, hartina turunan nu maraot ngora-ngora. Wargi sadayana, eta diantawisna salah sawios pangawiruh dina bahasa Sunda anu peryogi diuninga ku urang sadayana piking ngamumule bahasa Sunda sangkan tetap nanjir. Lamun lain ku urang bade kusaha deui. Hatur nuhun parantos ngabandungan dugi karengse. Mudah-mudahan
aya manfaatna, hapunten tina samudaya kakirangan saring kalepatan, sapunya repegat simpai, paturai patepang deui. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permeos.